diemut deui ku Ahmad leuwih hade mulih deui kalmur sorangan. Sanajan indung jeung bapa hewaeun kalayan teu ngala dimaklum we ku Ahmad sebab masih keneh bodoh kosong tina didikan agama. Barang dongkap Ahmad ka ibuna sareng ka bapana teu ditaros henteu naon. Diarewaan ku ibu ramana. Prihatin ki Ahmad teh pa. Sarena oge hanapeun kakayuan ku ayana mabuaran bumina jauh ka tatangga. Teras ki Ahmad teh emut kana artos anu genep perak satengah. Nya akhirna ku ki Ahmad teh dibalanyakeun kana awi, kana hateup jeung kana bilik. Anu maksudna anjeunna bade ngadamel hiji mushola kangge tempat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta ki Ahmad pala sadere ngabangun mushola teh nyalira we. Ari ibuna sareng bapana nyaram henteu, babantu henteu. Ningalikeun we ka Ahmad kalah ka ngarobrol kieu ibuna sareng bapana eta si Ahmad keur nyieun kanang naon kitu. Teu terangeun kana urusan mushola atawa langar. Saparantosna beres eta mushola ki Ahmad teras we tapakur beurang peuting. Anu jadi pokok kahiji nyuhunkeun ampun menta dihampura dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Namun indung bapana bingung si Ahmad apa keur naon di jero kanang cenah.